Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dengu di sareng bidangan dongeng Sundanya. Mang ayeuna bade nyandakeun carios anu enggal dina jajar carios Si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadayan ustia manco kan dongeng Mang di mana bayayana mugia sadayana aya dina kegiatan kesehatan lahir secara batin oge dilancarakeun sagarupinanya. Tong hilap dirorojong di teroyalan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Maga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha ieu carita Si Toeng Raja Copet. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Di pasar anyar nu aya di kota Serang kacaritakeun aya budak lalaki kira-kira umurna teh 17 tahunan, ngaranna teh Si Toeng. Budak anu prihatin da puguh geus pahatulalis bisa disebut budak yatim ti leutik. Hirupna teu puguh dumuk. Kapeung-kapeung sare di emperan toko atawa di kolong jamatan, estuning hirupna teh walurat pisan. Wanci harita kira-kira geus liwat wanci lingsir, Si Toeng teh can kararaban naon-naon. Karasa beteungna teh kakerebekan mani lapar menta eusi. Lapar pisan ieu beuteung teh. Mani muririt kieu. Nya kudu balang siari makanya kieu mah yeuh. Ceuk Si Toeng bari jung cengkat. Tuluy manehna teh leumpang lalaunan rek nuju ka sisi pasar. Basa tepi ka sisi pasar panonna teh ngadadak mococo. Da eta atuh nempo saurang lalaki anu geus tengah tuwuh keur baceo we nanawarkeun daganganana. Ari anu didagangkeun rupa-rupa pakakas dapur we mitra. Lapiring tilam langseng. Serok susuk peso dapur mangga kadarieu. Barang alus harga murah. Ceuk si Mamang bari baceo. Si Toeng mah henteu katarik ku daganganana si Mamang. Panon Si Toeng teh kalah merhatikeun kana loket si Mamang anu nyelip dina saku tukang. Lakadalah tu euy loket lah. Kawas anu ngiceupan. Kabeneran ranoloh. Kasempetan uing yeuh. Ceuk kerentas hate Si Toeng bari leumpang ngadeuketan ka si Mamang anu keur jongjon we baceprot mitra. Si Toeng leumpang lalaunan gerakan hati-hati naker kawas ucing keur ngincer berit. Si Toeng beuki deukeut, geus deukeut mamanehna teh pura-pura we dongko, pura-pura ngarongkong rek barang cokot. Barang cengkat sakilat. Si Toeng teh nyatut loket si Mamang. Atuh kiwari mah geus mindah leungeun ka leungeun Si Toeng. Loket teh langsung we diasupkeun kana saku jaketna. Si Toeng teh nyengir bunga sabab usahana teh geus hasil. Geus kitu mah tuh gura-giru we manehna teh ngajauhan bari hatena teh cacarita sorangan kawas anu nganuhunkeun. Nuhun Mang lah. Uing jadi bisa meuli sangu yeuh. Beuteung uing moal lapar deui. Kitu cenah mitra ceuk eta Si Toeng teh. Ari si Mamang mah teh ieu sadar lamun kiwari loketna teh geus leungit. Geus leungit dina saku calanana. Si Mamang mah jongjon we baceprot. Mitra kaum dangu di pojok pasar saenyana mah aya jalma anu ngawaskeun kana tindak tandukna Si Toeng. Nyaeta saurang lalaki anu panonna teh seukeut kawas heulang ruyuk. Si lalaki teh keur riuk di hareupeun warung. Ari eta lalaki teh tajalian di Mang Kareta. Pikeun Mang Kareta mah moal kapalingan. Kangaranan mantan copet anu geus weureuh seueur dina dunya percopetan. Bisa kasebut copet legendaris mitra mun ceuk ayeuna mah. Tapi eta Mang Kareta teh kiwari mah geus babalik pikir, geus tobat we. Malah ngadon usaha muka warung di pasar. Basa Si Toeng nyamperkeun arek ka warungna.
Mangkarta kadang ngecacarita. Nanaonan jang. Emang apa kana naon rupa nunggus dipigawe ku maneh. Katempo ku emang maneh teges nyopetnya. Ngadenge kitu atuh si Toeng teh mani reuaseun. Tapi nyobaan nyumputkeun semuna teu nebongkeun geumpeur atawa henteu gugup. Uing mah keur nya receh nu murag mang. Ente nyopet. Mangkarta jung jengkat bari ngadeukeutan. Tirilapok terus sacarita deui. Nya receh naon jang. Eta naon di jero jaket ujang. Bener mang. Tadi teh aya receh ngagoler ku uing teh dicokot. Tuluy diasupkeun kana jero jaket. Ieu aya dina saku. Tembal si Toeng maneh teh ngangles. Ulah ngabohong jang. Pamali. Emang mah moal kapalingan. Sidik ujang teh nyokot dompet tukang pakakas itu tuh jalemana tuh. Ketemu keneh keur baceo. Puguh we atuh mitra. Si Toeng teh hatena jadi tagiwur inggis. Ku si Mamang teh langsung digareuwahkeun. Manehna teh bakal dicangkalak atawa dipasrahkeun kanu berwajib. Henteu mang. Uing mah teu rumasa. Teu rumasa nyopet. Ulah sieun jang. Najan emang apal kana dosa maneh. Keun da moal diucah aceh. Ku emang moal dibejakeun ka sasaha. Tapi ku emang katempo maneh teh lain copet anu geus ahli atawa geus lihai. Maneh masa ukur copet amatiran anu kapaksa meureunnya. Nya mang. Uing rumasa nyopet. Tapi memang kapaksa. Alatan beuteung uing teh lapar hayang dahar itu puguh mang. Ini bener tuh kapanan. Sabab emang mah apa gaya nyopet maneh. Rada ngajentul pokona mah. Najan kitu. Teu meunang ari nyopet teh jang. Untung we teu kanyahoan. Lamun kanyahoan ku eta si Mamang pakakas. Bakal digareuwahkeun. Ujang teh bakal beak digebugan. Mitra kaum dangu si Toeng teh tinimbang kabur makalah beuki panasaran. Nah saha cenah eta si Mamang teh sabenerna. Bet ku apalin kana gerak-gerik anu keur nyopet. Keke mang. Nah sama mang teh. Nah bet kawas anu geus apal kana gerak-gerik uing. Wa mang teh intel atawa pihak anu berwajib. Panuhun we ulah arek ditebak. Uing mah nyopet sote sakadar kapaksa mang. Emang mah lain polisi. Emang mah lain intel. Ngaran emang Karta. Nya. Emang teh baheula mah kasohor sok disebut si Jariji Dewa. Terus terang. Emang teh mantan copet. Saha ngaran ujang? Aduh, jadi emang teh mantan copetnya. Paingan atuh ari kitu mah apa kena gerak-gerik uing. Ngaran uing Toeng mang. Toeng. Uing jelema nu geus sepatu lalis. Hirup ukur nyorangan mang. Sasat uing teh jelema sangsara balangsak. Malahan mah teu puguh dumuk. Nya jadi galandangan we mang lah di dieu teh. Mangkarta ngadenge kitu mah jadi simpati. Manehna simpati ku kayaan si Toeng. Mana kitu ge matak nyopet oge memang bener-bener kapaksa. Atuh eta Mangkarta teh jadi boga rasa karunya dina jero hatena. Kadenge Mangkarta teh cacarita deui. Jadi kitunya dedeh teuing atuh jang. Paingan ujang teh nyopet. Da meureun karena lapar. Sok diuk jang dirinya jang. Dagoan sakedeung. Emang rek nyayogikeun sangu. Nya ngarah maneh bisa dahar. Kituna teh bade terus ngoloyong asup ka jero warung, asup ka jero pawon, rek mawa dahar rajang si Toeng. Atuh kek si Toeng teh diuk dina bangku, pikeun si Toeng mah asa ku kabeneran. Tetelat si Mangkarta teh bager, rek nyuguhan dahar sagala rupa. Bener we teh ku ngeusila Mangkarta teh geus datang deui bari mawa sangu sapiring, lengkep jeung deungeuna. Song atuh diasongkeun ka si Toeng. Sok geradar heula kainya jang. Maneh teh bisi lapar.
Keun ari geus dahar mah jongjon ngobrol oge. Nya mang nuhun mang. Aduh, uing jadi ngarepotkeun ieu teh. Ah, teu naon Jang. Sok aja. Dahar heula. Atuh teu tarang ke eta si Toeng teh da puguh geus lapar ti tadi keneh. Eta sangu teh langsung dihekak. Balawak kawas anu ditedigayam langsung we kawas anu dihuapkeun sakaligus. Bari dahar diselang ku bari ngobrol. Pok kadenge Mang Karta teh cacarita deui. Ulah arek nyopet deui Jang. Sabab usaha nyopet teh gede resikona. Komo lamun Ujang teu boga keahlian mah. Kapan matak cilaka. Lamun kapanggi teh Ujang bakal beak digebugan. Nah usaha nyopet teh aya elmuna gitu mang. Ih nya puguh we sagala oge aya elmuna. Nah maneh hayang diajar kana ilmu nyopet. Tapi kade ye, lain emang nitah maneh jadi copet. Ieu mah hanya sabab geus kealaman we pait peuheurna jadi copet ku emang. Teu salah lamun Ujang apalkan ilmuna. Atuh ari bisa mamang lah nya bener oge. Uing teh jadi penasaran. Nah kumaha eta ilmu nyopet teh? Nepikeun ka emang mah apa kana gerak-gerik anu nyopet. Da ilmu mah berat mamawa mang. Si Ujang mah. Emang mah sabenerna moal ngamuridkeun ilmu nyopet Jang. Bisi disalah gunakeun. Kumaha lamun Ujang teh jadi copet? Ih, nya moal atuh mang. Dina nyopetna ge uing mah alatan butuh dahar we. Demi sangu sapiring mang. Sagala rupa ge memang aya ilmuna Jang. Emang terus terang baheula mah kasohor. Malahan mah dilandihna oge si Jariji Dewa. Horeng teh kitu. Manung harti mang teh lain copet sambarangan. Mang teh copet anu hebat. Nah kumaha elmuna eta teh mang? Kieu Jang. Nah bener ye. Ujang teh hayang diajar ilmu nyopet. Hayang jadi murid emang ieu teh. Ih nya atuh mang. Uing teh hayang guguru lah. Pokona mah ari sakalieun kapiksakan. Uing teh rek nyopet we atuh. Tapi meureun ek dipilihan we jalmana teh anu baleung harungkul mang. Ai amuing ari si Ujang eta ku keukeuh. Loba pagawean sejen Jang. Kapan emang oge baheula mah jadi copet. Ngan kulantaran mang teh babalik pikir, nya mang teh muka usaha we. Muka warung leleutikan. Sabab nyopet teh Jang. Gede resikona. Jeung deui kealaman pahit peuheurna ku mang teh. Ulah nepi ka kealaman deui Jang ku Ujang mah. Tak kitu. Tapi ari ilmu nama uing hayang nyaho atuh mang. Sok kira bejakeun. Nah naon wae ilmuna teh? Nya ari keukeuh hayang-hayang ting mah nyaho kana ilmuna. Ku emang bakal diajarkeun. Tapi dengekeun ku maneh Jang. Sakali deui nyopet teh teu dimeunangkeun. Najan seni copet teh leuwih ti eta. Lain ngan saukur demi sangu maneh teh. Tapi lamun bisa kana ilmu atawa seni nyopet, bakal menangkeun harga diri. Maksudna menangkeun harga diri kumaha? Nya, Ujang teh bakal naik darajat teh. Moal jadi gelandangan. Sabab lamun bisa maneh mawa eta ilmu seni nyopet ka tingkat anu leuwih luhur, pasti saeutik demi saeutik kahirupan maneh teh bakal robah. Bakal aya paningkatan. Moal susah Jang. Terus serang ku duit moal hese. Nya jadi kitunya. Nya tapi dina jalana loba tangtangan Jang. Bakal loba musuh. Jeung deui dina kumpulan copet teh sok aya pengkhianatan anu matak cilaka. Ieu kakara lengkah munggaran. Komo lamun Ujang boga maksud jadi raja copet. Kitu horeng teh mang. Alah, pokona uing mah hayang diajar we mang lah ka mamang. Hayang nyaho ilmuna. Kitu cenah mitra eta si Toeng teh aya ku keukeuh hayang diajar ilmu nyopet ka Mang Karta. Atuh gancangna carita ti mimiti poe eta si Toeng teh diangkat murid we ku Mang Karta. Si Toeng mimiti digembleng dididik dina seni ilmu nyopet. Lahan mah dina poe nu saterusna teh si Toeng sering datang ka warung kopi Mang Karta bari sok rajeun bunta bantu.
Caturkeun hiji poe Mang Karta norojol bari mawa cai sagalas nu eusina teh cai kopi. Pok kadenge harita Mang Karta teh cacarita. Toeng, memeh maneh disebut copet. Maneh teh kudu diajar ngeunaan tilu aturan nyopet. Nah aya aturan anak itu nyopet emang. Nah eta teh kumaha? Ieu aturan teh bisa disebut hukum tata titi dina nyopet. Ieu aturan ngahaja ku Mang teh dijieun ayeuna ieu ka maneh. Sabab Mang teh geus ngarandapan jadi copet. Tah ku kituna maneh kudu apal aturanana ieu. Da sok we gara bejakeun ka uing. Nah kumaha eta aturanana Mang? Nu kahiji ka hade ulah arek nyopet, urah rek nyatut loket, nyaeta loketna teh nu eusina duit pikeun bayar hutang. Cindekna eta jalma teh boga duit teh alatan rek bayar hutang teh kitu jang. Jadi kitu horeng teh Mang. Atau meureun kudu dipilih kayak kitu mah nya. Kudu apa kaayaan eta nu boga duit. Bisi-bisi keur bayar hutang. Nyatang tuwe karunya jang. Lamun eta duitna ku urang dicopet, sok komo keur bayar hutang. Kapan? Karunya we. Bakal leuwih sangsara jang. Urang teh teu meunang tak kitu. Nya Mang. Ari nu kadua kumaha kitu aturanna teh? Tah, anu kadua mah omat. Ulah arek nyokot duit di jalma anu sarua kawas urang. Alias jalma anu sangsara. Sabab karasa ku Mamang. Baheula Mamang teh taya ras-rasan. Rek jalma nu kumaha wae ku Mamang dicopet. Teteh lah ari nu sangsara mah. Beuki sangsara jang. Halah watir. Anyalah kapan cek tadi ge. Uing mah lamunnya jadi copet oge. Pikeun ngeusian eusi beuteung. Uing mah rek nyopet jalma beunghar. Tah syukur kitu jang. Ayeuna aturan anu katilu. Dengekeun ye. Ari nu katilu mah nyaeta ka hade jang. Lamun maneh hayang disebut jago copet, lali ka maneh nyopet teh, ulah nepi ka anu dicopet teh nepikeun ka kagareuwahkeun. Mun bisa mah kudu tetep dina kaayaan bungah. Sok komo bari seserian mah. Eta lebih alus. Nandakeun maneh teh ahli jago dina nyopet. Maksud aku mah gitu Mang. Lamun maneh geus bisa nyopet, kalawan eta nu dicopetna teh henteu kagareuwahkeun, sok komo nepikeun ka ngagabag reuwas atawa nganyahoankeun. Nganung harti maneh teh geus ahli. Tah kitu. Nya ka harti ku uing lah Mang. Geus ngadenge eta aturan si Toeng teh katempo kawas anu seuri leutik, teu ngarti, teu ngahan teu. Jadi copet teh Mang kudu aya akhlak meureun nya. Uing kakaranya ho Mang. Eta aturanana. Ieu aturan teh sabenerna mah ukur dijieun ku Mang Gungkul. Sabab maneh hayang nguguru ilmu ka Mang. Emang copet anu geus babalik pikir. Jadi sahenteuna kudu boga akhlak jang. Ya kitu euy. Nya muhun Mang. Tah ku kituna jang. Copet nu asal nyokot mah kapal eta teh disebutna teh teu beda jeung garong. Sokomo lamun kasebut begal. Lian ti ngarampas barangna sok rajin ngaroga hala jalmana. Kapan eta teh kejam jeung teu leungeus. Beda jeung copet jang. Copet mah ukur butuh duit na unggul. Ulah nepi ka ngaroga hala musuh atawa ngaroga hala korban. Tak kitu. Nya Mang kaharti ku uing. Jadi copet teh atuh leuwih alus batan ngagarong jeung ngabegal. Lain nganung harti kitu jang. Ieu mah perbandingan unggul. Sok sanajan sabenerna kapan cek Mang tadi disebutkeun ulah arek jadi tukang nyopet. Kapan eta teh pagawean anu salah, pagawean anu jahat. Tak kitu. Kulantaran ujang hayang apal ilmuna ieu mah. Ku Mang ayeuna dibejakeun jeung bakal diajarkeun. Nya kahartilah Mang ku uing. Terus kumaha di Mang? Jang. Ayeuna mah urang mimitian wae latihan. Latihan tahap dasar dina ilmu nyopet. Nah kumaha Mang tahap dasar dina ilmu nyopet teh? Terus terang uing geus teu sabar ieu.
hayang praktek lah. Ih, ieu jang. Daguan sakedeung ieu. Cek Mangkarta bari ngoloyong asup ka jero warungna. Tekung sila bari jol bari mahwa loket. Sababaraha loket teh ditemongkeun ka si Toeng. Kawas anu ngahaja. Eta loket teh rek dijieun alat pikeun latihan. Tah, ieu naon jang? Ih, nyata mah loket atuh Mang, lain bala-bala. Nya ieu mah loket lain bala-bala jang. Ayeuna ieu loket ku emang bakal diteuneun di juru warung tuh. Tugas maneh nyaeta pikeun nyoket ieu loket kalawan ulah kanyahoan ku batur. Engke, lamun aya anu ngabalanja ka ieu warung, maneh kudu ngalandep. Kudu bisa nyoket, nyoket. Nyokot maksud Mang teh. Nyokot ieu loket. Ulah nepi ke kanyahoan kudu balanja, tak kitu kumaha ngarti. Jadi ku Mang eta loket teh rek ditunda di juru warung. Lamun aya nu balanja uing kudu ngalandep nyokot eta loket. Tak kitu. Lamun maneh hasil ngandung harti maneh teh lulus. Nya Mang lah. Sok uing siap. Halus jang ari kitu mah. Ieu teh mangrupakeun latihan pikeun nguji mental. Jeung nguji kawani. Ajan ku Mang ge kungsi kasaksian. Sawaktu ujang mau nyopet duit si Mamang Pakakas, eta ge wanian oge. Tah ayeuna kudu dilatih eta kawani jeung mental teh jang. Kumaha geus siap ayeuna? Nya Mang, ayeuna uing geus siap. Gatuh ari kitu mah. Ayeuna Emang bakal kada kapawon ye. Emang bakal ngintip. Nya mangga. Loket diteuneun di juru warung. Geus kitu Mamang Karta mangoloyong asup ka jero pawon. Rek marhatikeun we cenah kumaha ketakna si Toeng. Mitra kaum dangu sabada si Toeng nyorangan. Manehna teh teu langsung nyokot eta loket, tapi nungguan heula jalma nu balanja kainya. Kabeneran teh lila kurunyung aya nu datang. Saurang awewe nu rek balanja. Alah. Kabeneran geus aya nu datang. Keun uing rek karanep. Uing kudu bisa nyokot eta dompet. Cik si Toeng harita teh bari ngadeukeutan ka eta si awewe, ngalesep manehna teh rek nyokot do loket nu diteuneun di juru. Tapi si Toeng teh rada we gugup mitra. Tinggi kanyahoan, lamun kanyahoan ku eta si awewe teh tangtu we bakal ngagorowok, bakal disebutkeun copet. Sabab eta loket teh diteuneunna teh di juru. Tangtu we disangkana teh nu boga warung nu boga eta loket teh. Tu si Toeng teh kala kangahulang we mikir, bari ngagerentes sajroning hatena. Alah cilaka. Nah aing teh bet gempeur kieu yeuh. Lamun aing gempeur nyokot eta loket, sok omong kanyahoan ku si awewe eta. Bakal cilaka. Moal teu ngagorowok, uing pasti bakal ngagebugan, pada ngagebugan. Kawas kana tangkal cau we jigana mata ya ras-rasan. Alah, geuning kieu bener. Teu gampang. Mental aing can wani kieu mah yeuh. Alah, ka mana nu boga warung teh? Na geuning Mang Karta teh eueuh nungguan. Keur naon ujang? Kawas anu hulang-hulang kitu ieu. Henteu bi. Rek balanja. Da Mang Karta mah bieu teh ngoloyong asup ka jero. Teh atuh daguan sakedeung urang geroan ku uing. Ceuk eta si Toeng kalah ka ngageroan Mang Karta, manehna teh tulus nyokot eta loket. Tekung sila Mang Karta teh norojol, bari telus we ngaladangan eta si bibi. Si Toeng tetela geuning geus gagal. Malah aya kana 2 kalina. Malah nu kadua mah loket teh pas dicokot teh kalah murag kana lante. Untung we manehna teh bisa ngajaga semu. Pura-pura eta loket teh anu manehanana. Tapi di dalila mah si Toeng teh hasil dina nyokot eta loket kalawan sampurna teu kanyahoan kuno balanja. Sabada geus lulus saterus nama Mang Karta teh manehna ngoca carita deui ditujukeun ka si Toeng. Tapi geuning mitra waktosna seeh euleuh mitra. Waktosna parantos teh nyekapannya. Segala urang tuna jajar carita si Toeng raja copet deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna.
Atuh manganunkeun tina sadaya perhatosanananya. Hapuntenna tina sagala kakirana mang saheula nu undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.